Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ke-18. Ye anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Wios cece tong ngarepotkeun henteu eis jawab Ulis Marlinah bari imut geus kitu gek manehna ge diuk nying hareupan semah. Sanes ku kitu eis ibu mah bade mayunan we tumaros ka salira eis. Jalaran asa rada reuwas kasumpingan ku eis anu awis-awis tea ka dieu. Ayeuna kaleresan ka dieu pisan kalayan waktosna wengi. Aya naon eis teh make kersa rurumpaheun. Ibu Imon ujug-ujug nyereg nanya ka Semah siga nu teu aya kasabaran kusabab hatena ngarasa kaget. Dumeh eta Semah kasebut jalma menak tur arah nganjang. Na nganggo reuwas-reuwas mak hoyong we atuh amengan ka sepuh. Wireh tos lami tara ka dieu. Kitu oge sanes culjeun abdi awis-awis ka dieu teh. Maklum teh bae seueur pidameleun di rorompok mung ayeuna kaleresan salse babakuna mah ketah eta we wireh tadi nguping hawar-hawar wartosna aya tamu urang Garut ceuk eta gadis bari panonna mah ret deui ka Ulis Marlinah atuh reuy bae beungeut Ulis Marlinah bareureum di barung ku hate ratu teu puguh dumeh ngadenge caritaan eta Semah nyebutkeun aya Semah ti Garut-Garut kitu can kapikireun Semah nyarita kitu teh samarukna mah ka manehna padahal kasambas. Tamu ti Garut, Ibu Imon rada ngahulang tapi teu rilapok nanyakeun ke saha nya eis anu ti Garut. Margi aya ge ieu si Nyai sanes ti Garut. Ti mana nya Nyai? Ibu Imon nanya heula ka Ulis Marlinah. Ya Allah, ya Robbi. Ulis Marlinah mandar kawas nu nying hareupan hirup nu teu waleh pinuh karungrungan ku kabingung. Hate rajet asa dijejewet pikiran ka manda-mendi geus gerendeng deui. Nyarita sorangan di kamar ngeukepan anakna keur sare ngagebrak. Kumaha bae atuh. Kieu salah kitu lain. Rajeun ka aing rek aya nu nyaah loba rintanganana. Sajabana ti aing kahalangan ku Kang Rohendi anu masih keneh aya kasebutna di pihukum. Najan nya aing geus ditalak pruk upamana ka putra ibu sok inggis model nu enggeus jadi aing teh katurug katutuh teu kawur tina kanyerian sedengkeun ku Kang Rohendi oge anu sakitu nyeri peurih geus kapanggih lara wirang geus kasorang. Duh Gusti nakadah kumaha atuh jalan-jalanna kanggo ngicalkeun karudat hate. Jawab Ulis Marlinah gegerendanganana jempe sabab ngadenge sambas datang. Tah geuning nembe kurumuy eis. Ibu Imon jeung Semah meh bareng ngareret ka sambas anu kakara norojol. Geuning aya tamu tos lami eis. Sambas ngabageakeun bari tuluy nyolongkrong ngajak sasalaman. Parantos Kang Abbas walon Semah bari imut ngagelenyu sarta pok nyarita deui. Manitara lol Kang Abbas abong kena ayeuna mah. Abong kena kumaha eis? Sambas nanya bari gek manehna diuk. Muhun abong kena janten urang Garut. Rajeun ka dieu menitos miceun ayeuna mah. Da eta panginten sieun disuhunkeun oleh-oleh Garut. Semah rada ngabalieur di barung ku panon ngadelek tapi delek ge lain delek ngandung kakeheul. Estu delek nu narik hate. Sanes ku kitu eis. Puguh Kang Abbas teh rada mangsar mingsir bade mimiosan teh bujang-bujang kanu rada anggang sanaos kanu caket ge teu acan pernah unjung anjang. Estu tos ngahekok we kawas nu kurung batok. Da muhun atuh eis eta we di mana tos muli sareng apana ti masjid di mana teuing karasa ingkah. Ibu Imon nyambungan kana omonganana sambas. Asa kula rawas teuing ieu teh is parantos lawas ti lawas nembe tepang deui rupina aya kaperyogian panginten eis teh. Ceuk sambas hatena boga rasa kaget sabab anu sakitu geus kaheubelanana tara papanggih. Manawi kieu Kang Abbas wireh abdi ngadongkapan teh
saperkawis hoyong tepang kalih perkawis aya kaperugian nyaeta kawiatan sawur kupun Bapak dihaturanan linggih nuhun-nuhun tiasa ayeuna sareng atuh bilih repot mah sawios enjing ge namung mugi ulah teu sumping jalaran teu kinten pentingna walon semah anu katelah nama Nyimas Winarti. Aya kapergian naonnya sabas siga nu bingung rupina hoyong tepang bae panginten Bas ureh apana euis tos lami tetepang-tepang kaditu mah kaditu bae tapi tong ayeuna sabab kahiji geus peuting atuh kaduana tadi abahna nyarita ka emak cenah mah rek aya kaperluan duka naon kitu Ibu Imon nyaritana semunu ngahalangan sangkan sambas teu indit harita. Insya Allah Mas rupina paling tiasa ge enjing wireh ieu aya babadanan heula sareng pun Bapak kade ulah insya Allah bali jalir Kang Abbas hanas diantos-antos ari pek teu sumping ulah sok diajar gede bohong pamali piraku deui atuh Mas. Kang Abbas mah tara ngabohong ka kapeungan ceuk sambas bari mesem. Leres Kang Abbas mah tara ngabohong namung sok rahul Nyimas Winarti imut deui katingali pipina kenca katuhu kempot ngaliang undur-unduran sarta pok nyarita deui rek bebeja rek balik. Muhun eta mah kitu bae nya Kang Abbas sinareng ulah kirang-kirang hapunten direrepot ku abdi mangga atuh dikantun linggih. Kang Abbas mangga atuh kamana cece tos kulem kitu parantos rupina mah euis walon Ibu Imon bari nangtung meh bareng jeung semah boa teh acan kulem panginten emak ceuk sambas bari leukeun ngojengkang heula nempo eulis malinah tina lawang sidik geus sare padahal sakadar pupeureman munggu hate jeung pikiran mah masih nyaring keneh. Ih mohon we atos kulem geuning Mas wios nuju kulem mah ulah diganggu Kang Abbas bilih bendu serang pamali nya emak pamegat ngagugahkeun istri ceuk Nyimas Winarti nyaritana teh siga nu ngandung harti. Mak mangga atuh mangga euis ulah bendu we meuni dianggurkeun pisan walon Ibu Imon bari ngalengkah merengan semah nepi ka lawang geus kitu mah jut Nyimas Winarti turun sarta ngaleos balik ka imahna atuh sambas jeung indungna geek dariuk deui dina kursi. Ari abahna di masjid keneh Bas. Mohon mak nembe teh nuju wiridan keneh walon sambas bari hatena ratug teu puguh sabab Nyimas Winarti ngangkir kalawan make nyebutkeun aya kaperluan penting. Kakara oge nyarita kitu katingali panto muka horeng bapana kakara datang ti masjid bari ngajingjing sajadah pangsalatan sarta pantona ditutupkeun deui malah tuluy ditulakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gek bapana sambas diuk dina kursi Ibu Imon ngojengkang ka tukang rek nyokot cikopi serta telila norojol bari nanggeui bekong sok disimpen dina luhur meja. Nah ari ieu cai urut saha mana? Oh eta bieu teh aya Nyimas Winarti ka dieu walon Ibu Imon bari ngisedkeun gelas urut nyuguhan semah. Winarti mana? Eta putrana Kang Winata ti Girang. Oh, nah aya naon peuting-peuting ka dieu? Bah iding kakara ingeteun sarta nanya siga nu kaget. Duka aya naon? Mung nyanggemkeun mah aya priyogi penting we cenah kasih ujang. Moal urusan nu baheula mah kitu Bas. Bah iding ngararet deui ka sambas keur melenguk tungkul siga aya nu dipikiran sarta pok manehna nyarita. Urusan nu baheula naon Bah asa kirang kahartos walon sambas nyaritana ancad lair siga nu era. Eta teh urusan Abbas jeung Nyimas Winarti geuning bareto dicaritakeun ku Abah malah ka mana ge geus dibejakeun. Bari netep beungeut sambas keur ngahulang. Nya urusan Abbas teh Ibu Imon nyambungan tapi tetep ku sambas can kahartieun. Abbas mah geus kolot komo pohoan cacak budak muda keneh pondok ingetan ari kudu diterangkeun mah geus moal salah ku ayana sepuh Winarti ngangkir teh tayalian deuk nuluykeun babadamian nu baheula teh nyaeta manehna teh keukeuh ceuk cohagna mah hayang mulung minantu ka Abbas teh ngan bareto Abbas geus dicaritakeun
Yen Abas teh masih kene sakola kalawan can boga niat hayang boga pamajikan. Ongkohanan ku Abah jeung ku mana rada ditolak, kahiji rada katalian baraya lantaran lamun urang kawin jeung baraya eta teh memang aya alusna, aya gorengna kawin ka baraya. Alusna dina urusan kakayaan, lamun pada boga kakayaan teh mah moal bisa kaluar kanu sejen. Dina gorengna lamun pegat jodoh anu tangtu kabarayaan eta jadi dengen-dengen. Tapi ari kolot mah tadi ge nyarek moal nitah moal kari tergantung kana pikiran sorangan. Atuh sajabana ti kitu gara Abah teu nyalahkeun ku ayana sepuhna Nyi Mas Winarti ngangkir teh. Bongan tadi ngadenge gerentes yen Abas geus aya patali janji jeung Nyi Mas Winarti. Jadi alhasil manehna teh rek muguhkeun meureun hayang aya kaputusanana ti Abas. Kaelanan Abahna abdi ngiring nyambung sakedik, Ibu Imon megat kalimah kana caritaan salakina. Benar kitu, Abas kungsi mere janji ka Nyi Mas Winarti. Ibu Imon teu beungeut sambaskeun ngahruk siga nu bingung. Tapi najan kitu ge teu burung nyarita sorana rada teu pati tatag anu ceuk pikirna. Hiji Rusiah sok inggis aya piluaran anu ngadengekeun padahal 1000 kali sieun ge teu burung di kamar aya nu keur ngadedempes. Nyatana eulis Marlinah can sare masih keneh ngadengekeun nu keur ngawarangkong di tengah imah. Abdi teh bah drag sambas nyaritana eureun heula bari ngalieu ka tukang sabab ngadenge anu ngareket. Perkawis anu nembe disanggemkeun ku Abah leres pisan abdi tos patali janji sareng Nyi Mas Winarti. Namung janji eta sanes janji janji ngajantenkeun sakadar janji kitu teh bae urusan abdi sareng anjeunna. Janji urusan eta teh kumaha? Janji mahetkeun rek kawin, bah iding nyedak bari teu boleh neuteup. Sanes kitu bah janji eta sun janji kekenalan we abdi moal kasasaha deui atuh anjeunna pon kitu keneh. Upami janji anu sapertos nembe disanggemkeun ku Abah mah henteu, margi abdi oge gaduh emutan. Kasebat nikah teh kedah aya syarat-syaratna. Atuh jabina kitu saparantosna nikah panginten kedah dibayuan. Darupina moal cekap ku ngaringkuk bae kasebut nu rumah tangga mah. Jadi ti kedah masihan balanja teh. Oge kedah dianggoan tetebiheun di bumian mah. Nya ku kitu teh mah ngan ayeuna moal mati-mati ngangkir lamun teu kolot-kolotna geus nyahun. Yen Abas geus boga gawe anu tangtu ieu persoalan teh bari manjangkeun catur. Tah ayeuna rek kumaha pipetaeun Abas cik Abah hayang ngadengekeun meungpeung persoalan ieu can sabaraha meruncingna. Jeung deui Abas boga maksud kitu teh geus nanyaan acan ka jenisna. Ah tah acan bah bujang-bujang kanarosan atanapi mundut ka sepuhna nembe kekenalan wungkul. Nya rupina ari kanggo abdi mah saupami Ibu Ramana nyedak bade nolak we jalaran kahiji abdina teu patos kayang. Atuh kaduana nguping garentes yen Nyi Mas Winarti teh tos aya deui anu bade miharep malih rerencangan sakola abdi nu hoyongeun ka anjeunna teh. Jadi maksud Abas marek bedo bae kitu bah iding nanya deui siga nu panasaran. Leres kitu bah pangemut abdi ge walon sambas hatena asa gemper teu puguh sabab bapana terus nyedak. Nah moal jadi tungtung catur buah carita engkena lamun Abas ngabedawakeun. Ibu Imon pipilueun nyarita bari ngareret ka bah iding tuluy neuteut beungeut sambas. Moal mak jalaran abdi teh acan narosan. Upami kitu tos narosan nembe janten awon. Sareng deui ku waktos ieu mah salaresna abdi teh teu acan jorojoy hoyong gaduh istri. Margi abdi didamel di Garut teh teu acan tangtos sasasih dua sasih deui. Aya wartosna bade dioperkeun kanu sanes duka ka Jakarta duka ka Tasik. Jawab sambas nyaritana ngabohong. Nya teu nanaon ari kitu onaman. Ngan engke di mana nemonan kakolotna Nyi Mas Winarti. Abah sing bisa nyaritana anu sacara lemah lembut
sangkan caina herang laukna benang hartina supaya kadituna ngeunaheun ka urangna pon kitu keneh nya makna lain kitu mohon walon Bu Imon nyaritana pondok malah make lelenggutan ngarasa tunduh. Eta mah pek bae kumaha Abas we nyaritana mah keta ngan sakitu we ti Abah mah mihapekeun teh sing bisa nyaritana jeung we kaditu gara-gara ongkohanan Abah geus tunduh. Bah Iding bari nangtung malah tuluy ngojengkang asup ka kamar meh bareng jeung Bu Imon. Kitu deui sambas ge ngaleos ka kamar goledag ngedeng anu teu karasa reupeurem tuluy sare mani ngagebrak. Angin ngahiukna tarikna keur nebak kana beungeut sambas keur ngadudud tumpak motor tapi teu karasa peureuss sabab harita make kacamata hideung ongkohanan ngajalankeun motorna teu pati tarik. Kituna teh bari jeung ngalamun sok inggis indung bapana nyadak kawin dumeh sambas geus aya patali janji jeung Nyi Mas Winarti dina sataun nu katukang. Tungtung nama sajeroning keur ngadudud tumpak motor teh make ngalamun malah tuluy gegerendengan nyarita di barungku hate ratug teu puguh nya rarasaan. Kumaha lamun indung bapana nyadekeun kawin ka aing ari ditolak kumaha sok nyirieun hatena. Ari dilanjutkeun da puguh bejati batur geus haneut yen Nyi Mas Winarti geus papacangan deui jeung si Adang jeung ongkoh aing ras inget ka Eulis Marlina. Bener mun hade dibandingkeun mah antara Eulis Marlina jeung Nyi Mas Winarti kasebut beda oge. Lain beda dina urusan rupana, da rupana mah masih tegep keneh Eulis Marlina. Ngan ari Nyi Mas Winarti kasebut gadis keneh, ari Eulis Marlina kasebut randa. Jeung duka teuing kumaha hate teh ka Eulis Marlina mah boga rada tibelat kahiji dina basa-basana sakitu rendahna sakitu lungguh timpuhna jeung teu weleh amis budi bae jabati kitu geus kanyahoan ada tingkah lakuna kudu jadi kolot aing sedengkeun Nyi Mas Winarti anu can katingali pisan dina gerak-gerikna bujang-bujang kudu sajen dalaku aing sorangan ge can bisa kaintip kumaha tingkah lakuna. Cekit astagfirullahaladzim reg motorna dieureunkeun sorak rem mani nyekit kituna teh waktu sambas ngajalankeun motor bari ngalamun teu kanyahoan aya budak mentas meh bae katabrak lamun teu inget kana rem jeung motorna teu dipengparkeun mah geus henteu budak kageleng. Menang sawatara menit sambas ngahulang ku reuwas teh tapi budakna mah anggur terus ngabelenyeng lumpat teu ngaliuk-liuk acan duka sieun duka bakat ningku reuwas deui. Nah budak teh aya kulalawara pisan untung aing ingat kana rem mun teu kitu moal teremek ka gilas ceuk sambas gegerendengan nyarita sorangan bari hate mah reuwas aya keheul aya ka budak nu rek katabrak sarta durudud motorna diselah celak ditumpakan geus kitu maju deui malah lompatna motor rada laun sok sieun cilaka. Tekung silila di jalanna reg sambas ngeureunkeun motorna malah tuluy didorong kaburuan imah Nyi Mas Winarti anu kabeneran harita pribumi keur araya. Pangapunten ceuk sambas uluk salam mani lambat. Mangga aeh geuning Kang Abas diantos-antos ti tadi boro disangki moal ka dieu. Mangga linggih Kang Abas ceuk Nyi Mas Winarti meuri siga nu atoh dumeh sambas datang. Mangga Mas, walon sambas tuluy unggah ka jero nyempak indung bapana keur ngarariung di tengah imah. Aturan sep kumaha daramang ceuk pawinata gancang warejat sumudu bunga. Aya pangesto wangki dieu mah Pak sabangsulna kumaha warilujeng walon sambas tuluy nyolong-kolong ngajak sasalaman ka pribumi geus kitu ge diuk Nyi Mas Winarti mah harita ge tuluy ngalewas ka tukang anu maksudna rek nyician cai sarta teu sakumaha lila geus norojol nanggeuy baki desi cai 3 gelas sok disimpen dina meja dibarung ku panon meletet ka gigir maling reret ka sambas. Ti enjing puguh ku bapa teh diantos-antosan diantos-antos nama disangki moal ka dieu boro bade mios bieu nama sareng ibuna ari pek ngurunyung manten aya saena we teu kaburu mios manawi maksud mah ti enjing abdi oge bade ka dieu teh
Kaleresan motorna rada nombrok, malih nembege dugi kadua kali liren, sambas rada ngabohong ku sabab eraku pribumi. Parantos sabaraha dinten Asep di dieu teh. Rupina mah aya we panginten 10 dinten Pak. Malih upami teh aya pemengan mah pagetoge bade mios deui. Jalaran dipasihan perlok 13 dinten. Atuh saja binati kitu, abi teh bade mayunan we moal kantos di parios deui ku apa sinareng ku ibu wireh sonten kasumpingan Nyimas Winarti karorompok nyanggemkeun apa aya kaperyogian penting. Abdi teh teu kinten rewasna bilih aya naon-naon bae maklum ku atos kalamian tetepang sambas miheulaan nyarita meuni asa merenah nakera. Oh kieu menawi Asep diangkir teh saperkawis wireh nguping hawar-hawar yen Asep sumping ti Garut kalayan apa sareng ibuna hoyong tepang margi tos sakitu lamina kalih perkawis nyeeta kitu teh bae aya kaperyogian kasalira Asep teh namung langkung ti payun mugi ngahapunten wireh ku apa direrepot sasatna ngaganggu kana kaperyogian Asep. Ah teu sawios-wios Pak, ceuk sambas hatena deg-degan siga nu boga dosa. Apa teh sayaktos nama bade aya taroskeuneun kalayan pertarosan ti apa ieu mugi teu janten rengat galih numawi waktos minggu anu nembe kalangkung apa teh kasumpingan ku hiji pamegat malih nyanggemkeun nama ka Asep oge rerencangan sakola jenenganana Cep Adang nya singkat nama anjeunna ka dieu teh sejak kitu teh bae aya pamaksadaan kapun anak saur cohag nama bade milolehengkeun we kitu. Namung dina wangkid harita antawis apa sareng ieu ibuna teu acan tiasa masihan kaputusan kumargi saperkawis teu acan terang lalakonna atuh kaduana wireh pun anak nyanggemkeun rada aya pamengan nyatana aya patula patali upami kakait teh mah aya pakait janji tali pasini saurna sareng salira Asep tah ku kituna apa bade tumaros. Namung kitu ge teu luput-luput apa nada hapunten bilih langkung saur bahe carek maklum sipating jalmi mah sok teu boleh aya bae kaluluputanana. Nah laras Asep teh aya patali janji sareng pun anak atanapi janji soal urusan luar jalaran kanggo ti pihak sepuh mah Sep kenging disebatkeun teu mais teu meulem malih ngupingna pun anak sasauran kitu teh nembe kamari sonten waktos ku apa ditaros kersa henteuna ka Cep Adang tah kitu maksad ti apa teh Sep lian ti eta ngaraosono we ka Asep kitu pawinata nutup carita anana atuh sed bae sambas diukna rada ngisad geus kitu pok ngawalon ku basa-basana anu merenah tur meni ngagalindang bubuhan ninggang jalmana berbudi. Cenah sambas rek nyaritana teh dehem heula. Bapak kalintang nampi nuhuna ku ayana kasauran anu nembe kalayan sawangsulna langkung ti payun kanggo abdi ge teu hilap nadang hapunten bilih aya basa nu teu diungang-ungang aya saur nu teu diukur mugi ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal nedasi hapuntenna ti bapa rawuh ti ibu kitu deui ti salira Nyimas Winarti anu sakumaha disaurkeun ku bapa kanggo abdi moal bade ngalambatkeun waktos ku abdi didadarkeun anu sacara blak-blakan perkawis abdi sareng tuang putra teu aya lepatna patali janji pakait pasini namung upami keuna teh mah nembe nembe perkenalan anu hartosna teu acan aya pamundut kasalira bapa rawuh ibu ku kituna sakumaha pamaksadan bapa parantos kahartos ku abdi malih henteu kitu oge tos nguping hawar-hawar tinu sanes rupina tina perkawis cita-cita abdi terhadap tuang putra sanes bade ngaheureuikeun namung tumali abdi teu acan tiasa ditangtoskeun bade salamina dinas di Garut jalaran tos aya gerentes-gerentes bade dioperkeun deui mung duka ka mana-mana mah teu acan tiasa nguningakeun ku kituna mugi 1000 teu janten bendu salaksa teu janten duka perkawis aya nu bade mimaksa katuang putra mah mangga bae abdi teu aya kaabotanana malih sami nuhuna kalayan abdi ngiring ngadedel mugi sakumaha pamaksadan tuang putra tiasa tinekanan
anu salajengna kanggo Kanyimas Winarti mugi teu janten jahet manah sanes bae Kang Abas luncat mulang nu teu puguh monyet hideungna sawangsulna upami Imas henteu ngangkir Kang Abas anu tangtosna persoalan ieu janten terkatung-katung sur bahasa Indonesia teh mah malih tangtos janten rintangan kanggo kasalira Imas ku anjeun. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.